Cecep ke mana si Cecep? Mana si Cecep? Coba orang dengar itu ah. Aduh. Kemana si Cecep jadi tadi? Cecep, aduh parah. Duit ente. Anjay duit wah. 2.000 kayak lo. Aing bisa beli minuman ini ke panas spekil mah. Rezeki nombok. Cekoloti pernah manggil duit kudu lengkang 7 kali. Lengkang lah. Nah, lengkang lah ya kudu 7 kali ya coba. 1 2 3 7 kali kenal 7 kali. Siapa kudu halal pokok namanya imar rezeki mang semua kamana. Duit tambah bakal bala raya rezeki mah. Pepen cai pen. Kena. Ih. Cep ka mana wae sih ya? Tadi aing nyangan wae oge. Sia ka mana wae? Pokona sia ka dieu le, ka dieu geudeung. Buru. Malik kenal di dieu. Pen setet tuh sorangan wae. Tadi urang keur nungguan sia buku di dieu. Aduh, kumaha nya? Perlu naon, perlu naon ka urang. Tadi urang geus di dieu, nungguan. Geus neang ka ditu. Mana ka mana wae, Cep? Iya, tadi urang banget tadi teh geus lupa ga di ditu ah. Geus nempot tanggal dangdeut kan uing. Teu tanggal dangdeut ieu cenjara dilaleuti keneh. Oh, di dieu. Pan. Cep kunaon sih si Ren teu puguh? Wah. Tadi kemana rezeki uing? Rezeki. Rezeki. Tadi begitu apa lagi duit gitu. Pakai duit. Duit pakai serius. Ya aing pakai duit ya. 2.000 terus ya. Ibi bisa meuli es aing teh keur panas poe wa. Manggi duit. Nah, sih teh. Di mana manggi duitnya sih? Tadi di jalan. Kunaon dicokot? Atuh teh pada rezeki nomplok ieu mah. Tuh rezeki nomplok. Lah amat si Cecep. Aing geus haus oge nya. Hei. Nilainya. Pengen atuh coba bayangkeun ku ente. Meuli lagi saete coba teh. Di. Buku ya. Gedeung. Naon? Tadi kan aing tang es nong. Wah, es mamang geus ieu yang penting mah seubeuh dah ya. Aing mah atuh dah aing. Ini lah. Yang penting mah eta teh rezeki noblok. Lah intina mah ayeuna manas poe. Ada. Ai tadi duit. Manggi duit. Kunaon? Lepek ya? Lepek tadi we kitu katembung mah kumaha? Si lepek. Lain maksudna teh kieu. Nah. Kan tadi kan aing geus sarua boga duit lepek kos kitu. Terus ya, sarua gitu bener. Tuh kan. Kunaon? Duit aing eueuh. Duit. Duit naon? Duit aing 2.000. Piraku nenden duit dihulureun hulu kitu. Pet dengekeun. Ente mah aneh. Ti zaman kuda ngegel beus bisa sampai ka zaman kiwari kieu. Eueuh jelema nu nenden duit dihulureun hulu kabeh gitu kangen bujur. Teu atuh aing kumaha deui aing nenden ieu tadi. Atuh remeting nya. Kumaha aing tadi duit nang sakituna eta duit jeung sabulaneun sama Cep. Sabulan kumaha?
ini sabulan. Cep maksudnya. Urang ngumpulkeun duit 2.000 sabulanan, Cep. Wah, lu bener. Geus pokona mah aing bung nyawa sia coba ceritakeun pas manggih duit. Kumaha? Ya ai kurang tadi mangi itu ada kelempar tadi pan orang tadi ti kulon. Terus dempang teh ka kaler. Tadi dinya teh pan tangka kalapaning dah nyawa kan. Heeh. Tadi dinya pan aya tangka awit tah. Heeh. Keur sare teh tadi dinya. Ya di dinya urang manggihna. 2.000 we keukeun kerak belang. Yang cokot ke urang gitu. Oh, gitu ya. Oh, gitu. Kedengeran Cep. Tadi sia ka manggih duit di deket bambu kan. Di dinya pernah. Anu tengah apa? Di dinya kunaon maksudna? Bis tadi. Mau dibelikin es. Wah, ilok. Heeh. Serius.